aya mah inten ibaratkeun inten aya mah sok inten coba inten mah malah hargana diturunake di tempat anu kecida terjamina hei jamaah awewe ayu Hanisa awas piring kawe hati-hati aya mah kawas inten kawas mutiara dina pada kudu bener-bener ngurus hati-hati bocah saeutik gagal intina mah sing ngaraji we lah pokona mah tanpa ngaji bener nyata wa sukutu kudu cicing nalika nyaurna salaki jeung kudu ngadeg di payunan salaki lamun nalika rek aya penting rek ngadatek datang rek naon rek ini-initan ngadeg heula tapi lain ke bohong kadung hormat gerak lain hormat gerak ke salaki dah termasuk tapi kan ada berangkat teranya ke mana neneng cantik tuh begitu hebatnya bade olahraga 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 mesehat rezeki katungan kadewe tah demplu na waktu mang temong biasa make rok Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum ta'ala wa nafa'ana bi ulumi wa bikum amin Allahumma ftahna wa lahum wa ilhamul malaikatul mulku bi rahmatika wa inna ila hadratum wa Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wayan bagi sareng penting ayat lubut tegasna merdih lah ka eta awewe naon antaripa kudu nganyahokeun awewe ana saneuna awewe atanapi bojo wadon kama melukati saperti anu dimilih ail amati tegasna amat al jauja pikeun selakine pikeun bojo lanang wakal asiri seperti boyongan al ajijinu apes piya dirujuli di tangan salakina biasa saudara dulu saudara Mari. Piya dirojuli di tangan salakina. Para tata soropu mangka ulah rek ngagunakeun atanapi nganapakahkeun si wadon alias bojo wadon alias pemajikan alias dan raspika ayatan berikut tegesangan apakahkeun ieu si wadon ieu si awewe pisain dina hiji perkara min malihi harta salaki ila bini angin kudin salaki jauji tegasna salaki bal qala bal tengah dawa asa jamaatun jamaah mina ulama'i di golongan para ulama jamaah ulama artinya golongan ulama ana asanya wewe la tata soro pulare kagunakeun sawewe deui imaliha dina harta wewe ila bini angin salakina li ana karasana tawewe al mahjurati al sangker lahu kusalakina ayana mar'at
tegesna saen awewe lejojiha kasalakeun awewe eta kalmamnu'i saperti dicegah mintas ripil mali mintas ropil mali tina ngagunakeun harta li azdil guromai karena arah-arah katempuhan itu tahu penting tegasna diperdi kudukeun laha kaeta awewe awe dieu mah pamajikan teh bahasa Jerman cek bahasa Padahal mah bojo wadon bahasa Jawa tuh bojo wadon mencak orang Banten mah awe aing bikang aing bikang aing ayo orang mah bikang teh domanya Banten mah bikang aing waktu saya goreng bahasa nyerahkan si ayat ya ke Banten bingung bahasa anak tuh kumaha tidak nyerahkan bahasa urang bahasa priang di Banten ternyata dua bakal dari mana teh terang Tasik jadi PNA enggak saya bahasa urang diterima ke bahasa orang Tasik nyambung tuh dengan trek hantu orang itu kerap teh dengan teh di tidak menyerahkannya narima gitu da kahar teh saware sekasar ngan aya di Banten oge geus loba bahasa priang geus loba nu perantau ya sareur itu geus bola totoken da Banten teh kasar teh bahasana kitu cek urang kasar saja kasar lemes teh cek urang kitu da urang ge teh bisa alus bahasa teh nya aya cek urang Bandung mah teh cek urang Cianjur kasar Majalengka padahal lemes cek urang nya kieu bahasa teh bahasa lawin teh etakeun jor gitu ngawekeun gitu mentak tawar-tarawani kalau begitu da itu teh jorok cawokah tapi cek urang sok teh cek urang itu mentah ada bener lagi teh bener maksudna bahasa pasar bahasa lemes cek mentak tong nyebutkeun kasarnya ada bahasa di itu beda bahasa kitu terus bahasa begitu bahasa kieu disebut kasar dan terkasar itu bahasa mana halus begitu kasar sate pecah lemas sok lalaki da kasar cek saha cek awewe lalaki maka jadi ganteng manis siga naik kasep pereng koneng meni hebat drapa weh teu beda jeung karo goni bakasraknya lalaki begitu sok awe kajenting hideum legam ada ketrek kateuing lateng eta we hideum berjijiga ngrawun bakat teh gubugeg ditingalian teh dirampak da jiga sutra we nya lemes adis matak tetep matak sernun ngerampak we mah lemes kulit kajenting meni jiga hideum legam kuat kemudik dik teu bola teh meni jiga bakasak dirampak lemes kelas sutra alah nanti sutra lembut alah pada sutra kita tapi lelaki kan ganteng hebat jika lemot pagasik kasar tak tapi ada gitu tak sebut kasar gitu keras ongko balik negara mana kita keras mau benar ayo mau terus mau benar deh Allah ngesiin pasangan yang paling hebat gitu kudunya timbul asing maksud antara horas jeung leuleus otak tong seueur poyok kana jeung leuleus ieu mah dewa lagi berguna leuleus guna jeung horas guna jeung leuleus ayeuna temu bertembur kulit bertemu kulit menghasilkan sesuatu kan gitu jangan bikin kamu lang-langan anu can kawin ini diperdi maksud diperdi dia teh dikudukeun
diperdi atanapi di penting lah. Kumaha pentingna kawe teh antaripa kudu nyaho awel anasna awe teh eta teh saperti nu dimilik model amat pikeun salakina gitu. Kare siri saperti boyongan anu apes di tangan salaki, di tangan lalaki. Ulah rek ngagunakeun hartana teges nganapakahkeun dina hiji perkara tina harta salaki anu di salaki. Tegesna pamajikan mah ulah rek barak bere, ulah rek mere mawe gebrat masalah harta tanpa izin salaki boro-boro harta diri nagi nu salaki kumaha hartanya we nu katempelna ku dirina diri mah nu salaki kumaha hartana tapi di mana mata salakina meni kudu izin wae mano wae barang bege ieu geus cikop berbere wae ngabaskeun salakina deui gitu tan goreng lah berbere-bere geus terus sebut teh halal kabeh sok bere anjeun ridho kaula asal anu eta perkara teh penting dibere terutama kalau dulur ke miskin ayo makan pikiran ridho kaula gitu kecuali diri awak awas hati si bocel saling bocel gagal makanya awe apa jangan lakinya awe mah inten ibarat inten awe mah sok inten coba inten mah malah hargana diturunake di tempat anu kecida terjamina mimiti inten dicepukan ida cepukan teh make kapas malah mata tisu gitu jalan aja tah make tisu dibuntelkan salapis dicepukan 2 lapis cepukna tuna dina lomari lo nage dina sorok dinya berarti seberapa jadi 2 terus 4 sorokna dikunci sorokna lomari lomarina dikunci masih ada lomari di kamarna dikunci ai kamar teh di mana di imahna dikunci imah di mana di komplekna dikunci ala aing wae inten dah coba ayo berarti itu darwe teh inten teh bocel saeutik alah bocel saeutik teh inten kitu hartina bocel atawa gugus kapal sabarahan ku gugus oge nya inten teh coba senamalna lila rek harus teu da mahal harga lain harga itu tahunan rek nama eta inten teh mahal teh kamu tak kita mah hati-hati kos inten bocel saeutik teh hese menerana nangis bocel teh bocel geus bejat teh bejat hese nyiramanan aya tapakan we cedak tapi coba lalaki besi bahkan batu kali bru di jalan besi diseret ku motor brus diturunna bahala brus di daun ku hanteu enak tak laki mah ngabongkam pipir bahala sare udah besamtas melek teh ingat enak tiba-tiba kumaha ngabongkam na emper urang geus gembrong teu nahan di tengah imah apa pekak di masjid ngaguher di kobong kerek di kamar ngaguher komonya dina kumaha itu laki mah kumaha ibarat besi tahan banting kahujanan kapoe kadurudud kaseret kedupak kuat tapi awal hati mantap duh ayo mah ayo mah lain laki gitu ayo duh ya tak hati-hati keur hei jamaah awewe ayo Hanisa awas pilih kawe hati-hati ayo mah kawas inten kawas mutiara dina pada kudu bener-bener ngurus hati-hati bocah saeutik gagal awas hese ngaliputan itu teh tak hati-hatinya terutama tak kaum wanita hati awas wanita agamakeun kalemanya sawe mah boga reuneuh hati awas lalaki teh boga reuneuh lain berarti laki padukeun kuarep teuing maksudna itu lebih daripada lalaki kehati-hatianana
Lalaki hati-hati komo. Da loba buaya darat lalaki deui nya. Sarua tentu kawe kudu hati-hati. Lawan itu kudu hati-hati. Intina mah sing ngaraji we lah. Pokona mah tanpa ngaji mah bener. Kumaha di mana ngaji keur nganyakeun ilmu syara. Keur nganyakeun ilmu syariat, tarekat, hakikat. Supaya bisa ibadah, ubudiyah, abudah. Ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu tauhid. Sebagai semaripat ke Allah Subhanahu wa taala. Taya bagirnya gede. Teu jadi salaki bahaya. Tadi mah ke pelalaur teh. Cek jamaah mah ya, cek jamaah cek umpar ulama, sen awet teh teu meunang ngagunakeun edon deui jata salaki, teu meunang ngagunakeun salaki, angin kudu izin. Tetap sangat teu izin salaki haram ngagunakeun salaki. Awe kata harta salaki. Oh, ketat euy. Iya, ketat. Tak aya mentang-mentang aya mananya rada saeutik kuasai kawe wah bener di rumah tangga di mana kuasai kawe jangan harap bahagia munya lalaki nu jadi boyongan dibalik jungkirnya jungkir balik kan awe boyongan nanti balik we lalaki jadi boyongan bener ya awe jadi boyongan seperti boyongan berarti gitu rek boyongan asli memangnya apa bener tak itu liana geus awe kamajurut tilahu awewe mah saperti disengkerkeun eta lakina tegasna awe teh nyaeta dicegah tina ngagunakeun harta salaki kana arah-arah burung mah arah ketepuhan gitu tapi da lalaki ge moal kitu wae deui. Dikeun kana ucan deui janggo syukur hidang mah kitu paling oge. Mun laki gantian sak suami sia. Nanti gantian awas ka ieu. Munnya kemajikan kitu. Moal deui. Eta hukum atur dan nama urang teh da silele dan yang pemajikan piraku da reng goreng burung palung coklat mah goreng pemajikan urang. Tetep we urang euy jadi aturan pokok kudu tanggung jawab lagi pada akhirnya mah gitu itu wa ibu sareng wajib alamarti kawewe dawamul hayai kudu langgeng eraan min jajati salakina tawewe wakilatul mamaroti jeung saeutik boleh kita tinggal terus jelas kapan? Tadi itu ngopi. Mana? Tadi itu ngopi jadi jelas. Tarang ngopi jadi bojete bersihan teh hidup. Kapan mau kena hidup? Wakilatul mamarati yang satik perpaduna, satik ngaduna lauk kasalaki. Wa kudul betor pihak. Jeung kudu meremkeun panonna ieu si awewe disukurna sukurna tor pihak ai hifdi ai niat sengaraksa panon awewe wada mahu dina payureun salaki wa ta'atu jeung turut ari jojia ka salaki awewe amri kana perkara salakina wa sukutu jeung cicing indah kalami nalika ngomongna salaki wa kiamu indah kodamiku kudu mihi jeung adab di payunan salaki ai muji tegasna nyumponan ka salaki bisa payuna lempang oruji jeung kaluar jeung lempang nasi salaki min ma'amin manjili tegasna tina imahna wa idharul hubi jeung ngaluhirkeun resep cinta lauka salaki indal qoribi nalika deukeut wa idharul siri jeung ngaluhirkeun bunga sururi kana wa idharul sururi ngaluhirkeun
bungah ing daruyati nalika ningali ka salaki wa gudul nafsiha wa ardu nafsiha jeung mintonkeun kana dirina tawe ai dahari atas ngalurikeun awe lau ka salaki ai joji teu salaki ing dairati naumi nalika rek maksud sare wa tatil jeung sesengitan si awewe ai teu buru hati terse kayak sesengitan anu sengit nu alus sengitna urang biuk hangseur anu sengit meleding nyambuang ka mana-mana lau pikeun salaki batahidu hajeng ngaraksaya wewe alpama kana cangkem ulah biuk kaum teu damang sungut teh kaum alus eta didu tegasna nah eta didu islahi tegasna ngajar-ngajar kana kapantesan salaki bil miski ku minyak sengit pateu jeung ku sesengit anu hebat wana dopatu saubi jeung bersihan pakaian pada munjinati jeung kalakeun papaes wadamu keur salah wadamu zinati ngalanggengkeun papaes kagindingan bihadratihi kalawan hadirna salaki wa tarkiya jeung ninggalkeun kana zinati ay zinati tegese papaes ing da bebatihi nalika nyabana salaki ku hebat tah kitu coy hari awal teh kalau tidak gitu berarti tidak gitu ku sampai gitu kudu gitu baik gitu wayana gitu apa majikan nyanyi sayang geboy demplon kudu kitu ku sampai doe pengkor lain saya dong pengkor geboy doe sayang gitu neneng cantik noneng serak trutuk bem gitu dibemkeun gitu wajib awetnya kudu langgeng eraan di salakina jeung saeutik ieu teh saeutik wiridanana tina loba teh nyong urang sakecap nya anu wew anu wiridan we ari tangan ngatong tong loba teh wiridan nu saeutik wiridan anu wiridan eta kurang ngajejelan sungutna lamun sungutna lamun dijejelan mah kudu 7 jutaan moal kana cicing repek gara-gara kurang bareureum jadi urang wiridan aduh wiridan ya Wagudul terpiha jeung saeutik saeutik kudu naon beuremkeun netrana hartina beureumkeun panonna ngaraksa kana panon dipayuneun salaki tina borak-borolok rendak-lek gitu pokona mah lungguh kitu nya lungguh limpuh alus sing hade ngaharempoena eta teh aturanana isdarna mah kitu we kumaha nya teh Singapura tentuna bener jeung naon deui tah kudu taat ka salaki kana perintah salaki nya wayana cadak cai cenah nih nutu hejo ngalecengan teuran nutu hejo sagala lawiran aduh nurut teh nya teh salaki perintahna henteu dimasiateun aya pimasyatan mah ulah beuna anggar tolak mugah tapi haramun teu haram nolak itu teh kabang salaki aya haramun mah pimasyatan pajusan itu betul pimasyatan jeung deui nyaeta wa sukutu kudu cicing nalika nyaurna salaki jeung kudu ngadeg di payunan salaki lamun nalika rek aya penting ada tek datang rek naon rek ini-initan ada gerak tapi lain ke bawah kadung hormat gerak lain hormat gerak ke salaki dan termasuk tapi kan ada berangkatannya ke mana neneng cantik tuh begitu hebatnya bade olahraga 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 mesehat jika tungan kadewe tah demplu nama temong temong biasa make rok ulah yang mau pakai celana nomor cat
nyaeta sarana mercap sangkeng namanya kuat ka kawas lepet katemo begitu lah. Ulah kadenya ulah di kana samar sebenjau ulah pakai samar cek dan ente sok tingali salat. Mungkin akhirnya termasuk memang nama orang gitu. Keluar nyata tisalakina ketima ngadohirkeun kacintaan. Dari kalau tima tanya bye senyum orangnya bye terus taruh dia ke kita biasa wassalamualaikum salam kudu mah kitu kan nya jadi sanake teh teh pemajikan keringan teh kebayang wae terbayangkan di hati senarupati. Jadi kena teh bakal koribun bila ini baidun koribun bila ini aduh. Nah, koribun bila baidun bila ini jauh di pano dekat di hati. Kumaha bahasa kana kita? Jauh di hati dekat di mata. Pebolit. Kumaha di mata. Hah? Jauh di mata dekat di hati. Baidun bila ini koribun bila kolbi itu. Jauh di mata dekat di hati. Walaupun kau ada di seberang sana, tapi tetap hatiku ikutan kau. Aduh. Maka dari itu jangan melupakan ku. Padamu. Masih mau itu aja. Rayon baheula teh keur orang bisa itu boleh. Geus tahu rayon nya geus fokus. Ibarat bahasa rayuan teh. Aduh. Itu pulpen Merayu, orkes Merayu. Itu namanya dohirkan kacintaan gitu tante. Pada harus terus ngadohirkeun kabungahan nalika ningali salaki. Berarti salaki renyeh. Terus kio jasa renyeh. Begitu bro. Atuh, asal kitu kae. Karo bahasa salakinya. Jasa renyeh. Lain bahasa gitu we. Karena itu senyumnya senyum makan biar berem dah biar berem partisipat daun sido pendilipan aduh uluna kungkungan pada setik kungna teh dah semua ada kapengek kita kenapa juga aduh geus kaya nasi berem juga cek batur pengek cek sarakena lupa mancungna salamunya aing sama deui yang dalam kumaha pancekan segitu-gitu nah. Saya pengalus-alus dasar punya. Pemajikan kuring panggil salam punya da wadai. Mereka puluhan tilu agak kan hiji. Paksakeun we eta pengebatna wadai. Dikereun nu aya. Kan kitu. Buat kenikmatan rambutnya terurai hitam dan bergelombang. Bibirmu yang merah dan senyuman menawan. Itu kawan majikannya. Yo asrah yo. Aing geus mau majikan bedul aing mah bosen euy. Aing geus mah ayeuna sakeur baru jangan di bawah as. Boro-boro parawan anu cantik. Nu hebat. Ini wajah empok. Meureun ciga parawan keur beger wae. Nya aing dar kawin kakare 3 bulan oge gedusnya. Da kawin mah nikah nikmatna mimiti. Natak nikah mah nikmat kerasahaneun hukum mimitinya. Nikah mah mungas teh mimitinya saeutik mah biasa loba campur adutnya. Ngan pada di nama kabungahan memang mereka masa ibadah nu paling nikmat. Sehingga aya kapan ieu nya. Nyanyianana tahun coba dulu lamun sepelina. Anikahu salah satun paltu tabar lamsu aku blatun wa ila judakar ari nikah aya tilu kanikmatan hiji nyium ngagabruk jeung asupkeun bedog merukan nikahnya sing tong bejakeun santai tong melegan hari nikah aya tilu kanikmatan nyium ngagabruk jeung
ngasupkeun bedog. Bukan kumaha gitu di kamanya. Nya ibadahnya nikmat. Ada ibadah nu pangnikmatan nikah. Hebat. Tak baru nikah. Wah. Leuwih 25 tahun kalau teuing 20 tahun mah encan geus mah aja. Da encan nepi mah sadisob deui. Geus disob. Geus disob wajib nikah tah. Geus disob. Ai salayana teh kan jangan ayana. Pokona mah nikah mah geus asa ka awewe. Itu sakitu. Salat asal ka awewe. Teguh ka sasaha asal ka awewe kade. Teu kudu kanu geulis, teu kudu kanu hukum asa urang nu boga we kitu tah. Da bisi cantik oge, itu boga moal sange percuma. Tah kanu boga we rek hideu rek koneng urang. Kanu boga we lah. Kan cantik gedena urang kudu milihnya. Li jamaliha, li maliha, li nasabiha, li diniha. Mun eueuh pampar pidatini nu agama nawe di diniha. Agamaan. Kadua nasab. Katilu harta. Kaopat kegelisan. Terakhir kegelisannya. Kaopat kegelisan, kaopat harta gitu, kaopat harta. Harta terakhir. Kegelisannya hampir kahiji pertemuannya. Aya pada akhirnya kahiji kegelisan teh can pun anu geulisan lanan. Pada aya mah habah bogoh lah gitu. Dong mereka tapi walaupun bogoh pampar pilih yang punya agama. Sama agama paling pokok utama di rumah tangga. Bahagia teu bahagia, kuat teu kuat rumah tangga, gejeg teu gejeg rumah tangga, ngitung keimanan jeung agama. Terus naon deui kitu teh? Ada panjang bahasa nih mah, soalnya panjang kumaha keur di mangke keluar. Aya capek-capek harupat teh. Coba rupa pengen kau berapa? Biar ya, biar ya tak boleh. Supaya dia tertengi lo, amat ya. Wadah mucinati jeung kudu ngalanggeun papaes hadirna saraki. Ninggalkeun awe tina papaes teh indah ge mati indah kanyaban hungkul. Kudu salu watahiduha pama pupujeun. Kudu ngaraksa tina bocangkem. Lain di rumah naunya aa wari kitu kana sebutna ai sebutna bukan teu damang eueuh sareng geus lagi teh aing mah disebut apa pun bukan teu damang tas kadar bukan naon ieu bukan kansa aduh bukan kansa lain bukan ayam lain bukan kansa bae bukan teu damang kada tutut aduh raksa nikah pakai Pepsodent. Tahu kita nanya hebat pesengit. Makan asal itu disemprot ya. Ada ya. Ada iklan. Waduh. Gila semprot. Aduh amat jangan gitu. Semprot sepasengit teh. Sing sengit cangkem mun rumasa bau hati-hati. Ulah disengah-sengongkeun. Ngajar aya ka maslahatan. Kus minyak sengit, nah kita betan di Kalimantan dikirim kurimanya, kubu pajangan Sirajudin, al ngabu, dikirim minyak itu minyak misik, ini bisa naon, baik, minyak Said Malaya, 1 tahun mahir dan kemarin air jauh lewat sabotol pinu, gratis dari, itu udah mau libur, semprot walisu, sore. Ada istri mau anu kitu teu cocok istri mah. Kudu adalah sing jenis mengeunah teh. Adalah geuning semua sengit geunah. Nu sengit-sengit permen. Ame ke suka kamar teh asa kokos permen kawen teh. Matak aya mah sunatna teh sengitan anu kira-kira saking resep selera. Anu semua sengit permen geunah teuing. Aya banyak. Minyak semua sengit permen. Soalnya geunah teh. Tapi itu kamu biasa aya kokos permen. Ayo tak asal dikokos, asal nggak ada permen, nah gitu. Pemetak semangat kanjeng sekolah kayak semangat aja, dah udah itu mah udah itu. Paksakan, ayo hati manis dibelat yang mengorak. Jadi hanya kompat, ayo guys kekuat.
Aduh, plus kadinya. Plus ka kolong, peserta bulanan. Kan gitu. Katanya. Raksa. Geus diminyakan kudu langgeng papaes terus gelis terus mentak. Alhamdulillahnya bojo sungkuring mah pas pamajikan bisa. Alhamdulillah. Main namanya gelis wae saumur-umur. Teu pernah teu gelis. Darajeun kasep anak laki. Darajeun kasep salaki adanya. Kuring teh tak gelis wae. Mentak kajenteng oh deui ge tadi yang ada deui. Monggo wae dipaksakeun. Semoga incu kena kemana deui. Aduh. Incu udah jauh di Cisalak ya. Gitu. Mata ka incu mah angger inget we teh. Sinoplek. Neneng nopak. Gitu. Para usmui ra'aitu fi badayatil imro'atan alaiha komisun ahmar wahia muhtadotun wa yadaha sabhatunya fakultu ma'ab adu hada min hada Ra'aitu ningali kuring cek seusmui fil badia di alasan di hiji pelataran. Imratan kawewe alatan ketawewe cenah. Komisun make kumis anu beureum, baru beureum. Waya tawewe muhtadotun anu di pacar. Waya daha wa biadi hadir. Make banyak. Ane make kana teu kaciri lah. Make lana panon awe. Pabiya diajeng kelantangan awewe sabhatun ari sabha tasbih sabhatun maksud tasbih Pak untuk ngucap kuring ma aduna nu hijau hadakana ieu minara teh ieu Fakultu ngucap kuring mibetu tebartu. Paulun mapailun keluar ini. Walilahi mini janibun ladiahu walahun mini wabatilatu janibu Walilahi Allah mini tabdik janibun hari jauh la adiuhu terek namanya kuring ka Allah SWT terek terek popohokeun walahun jeung tetep palaguan ti kuring wa batilatu jeung batal janibun hari anu jauh segan kesembasan itu moal ngamonya-monya hartanya kuring moal ngamonya-monya waktu tina jauh ke Allah jeung ngalagu kuring nu ngajauhkeun tina kabatalan mah kitu hartanya teh geusranna paling tuh nyaho kuring ana cenah we teh muratun awe salatun saleh lah teu kae jadi salaki tazinu anu gawe papaes eta awe lau keur salaki jadi kesana mah kuring mah awe cenah hiji alasan teu make kumis teu beureum make pacar jeung ditasbih ngadep kuat awe lu ngajauhkeun keur kuring kana eta perkara matak nyaho kuring eta sanawe teh imroah anu salihah anu saleh tetep ka eta awe ari boga salaki nu papaesan eta we teh keur salakina teu matak awena alus panjai nu gawe tasbih wiridan baca Quran salat ibadah lain ieu mah oh ngariung keur batur cuprak ngomongkeun batur serius aja aya nu ngariung bari aremok nyokot duit emang emok deh bang tukang aremok ulah
Eta duit timbang emok teh termasuk riba wiji. Ngariweukeun ka salakina mun duit. Teh beja deh ka salakina, ke pengajaran salakina riweuh. Jadi masalah. Urang ular bang riu berobrol baru menaikkan ibadah hadut. Tasbih urang. Watar kuliah tiar tinggal cidra lau ka salakina. Jeung tinggal cidra ka salakina gitu. Indah gaya batin ari kanya pasalaki, improsina para salaki wa mari jeung harta salaki. Wa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lain tahalal hakat eta imro'ah alias bojo wadon naon anta antu ta'ima antat amat mere eta si wadon min baiti di mana salaki labidi angin kuring salaki ila trotiba angin korma minato mitina kadaharan ala dia khofu anu sieun naon pasaduluk saketa ko orma paling atamat bakal mere teh sawe andri daud tirul salaki kana kaya lakawe naon bisu ajri bisu kaya salaki wain atamat celau mere teh sawe we bigor ini taidin salaki kana kaya nu kereta salaki al ajru ari ganjaran wala teu kawe panjikan al wiju ai dosa waduh ampun aing meruginya kieu mah yang kalau bangga surga Sekanyang Rasul teu halal keur awewe mereka daharan ti masyarakat angin kudim salaki kecuali cenah mikeun korma anu kira-kira teu korma teh terburu geus bikin teh jino kitu naon mere tahu kata tangga sabab tahu mah lamun ingkeur buru bau pokona angeun bisa ngagiblag bikeun eta teu izin no. Hartina mere barang baper ka hina teh maksudna nu dikeun teh mata nu terbas. Basinya? Ada benerna untuk izin. Sabara mun teh dikeun kana boleh padahal. Ai kitu mah teh mere duit mere nu kana kitulah anu kuat-kuat tanpa izin salakina itu dosa. Maksa pemenanganana dosa ongko awe terinya. Ai ganjaran jeung salakina aing mah untung laki. Mangsa mere mere mawe. Kasawe temannya pun teman. Eta pamajikan teh mere barang naon duit atawa nu harga nu teu pastani teu hinanya da nu teu naon. Seperti mareno kira-kira duit hauna pare-pare atawa baju nanya. Nu pokona mah nu kuat gitu, nu kudu izin salaki berarti. Da mere teu izin ka salakina. Doraka ongko pamajikan teh barang-barang teh dan teu izin teh. Ai ganjaran meunang salakina ganjaran ai we. Geus aduh ya untuk salaki. Teu meunang ganjaran doraka ganjaran teh salakina. Anger na saona heuh kapan boro-boro harta mainna ge nu salaki kitu teh intina mah. Tapi urang teh nya pamajikan urang, nya pamajikan urang doraka. Geus teu dihampura. Syukur pamajikan berehan teh hidang geus bios. Dihampura barang bersyukur. Sabab abdi rezeki berarti lain keur mah ukur, keur sakamangpaatan. Heug mah teu teuing nyai teh bejaga kira-kira boleh bikin mah ulas selingkuh. Aya barang kadur mah kakolot kuring, kakolot ente, kadu anak lulur, mata kuring ka kitu banyak. Ka pun bojo pamajikan, pun bojo majikan. Majikan kuring nya hartina ka mawina kalau teh kalau sok perlu kumaha kita kau jauh, mereka kesana syukur, kidang, terus izin lah, ayah mau duit sok, perlu beres bere, oke miskin ayah, ada yatim, sawit plus, ridho, nang sok, syukur, ulah syukur kalau kebeteng, itu kalau jadi bebas, asal ulah sateh, nggunakan duit, anu tapi bahaya, tidak rakan, itu masuk syukur, didukung, sama berarti berarti ayah tak kemampuan orangnya. Menang orang ketika kita sensitif rezeki itu kemana tak mati diawurkan orang kamu tahu jawab kita dikira sore syukur berarti manfaat dari si barokah teh lain rezeki namahan barokah teh rezeki nu dimanfaatkan dipakai kalusan tak barokah loba duit loba segala teu dipakai sedekah teu dipakai kemanfaatan agama teu barokah berarti ukur sebatas silahkan ukur ujung-ujung jadi waduk
Tapi kitu mah nya kurang pikeun disodakokeun dipake miskin atau dipake rungan batur atau dipake ka masjid pesantren. Nya dipake ngabangun pesantren masjid. Eta barokah kitu, sabun kitu bakal sama. Pokoknya dahar kurang mah nya sangeuna-ngeuna barang dahar sate, pangeunana eta jengkol jeung pepeuteui pono ke asin dicocok ke pedah itu ini. Keur beka jadi warung, tapi coba dibikeun ka masjid. Ka pesantren ka jeleutik gede. Mual. Diturai tabungan Allah Subhanahu wa taala. Urang duit 100.000 diteuneun kana ceng-celengan 20.000 berarti 82.000 nilainya. Jadi 48.000 nya. Sama ngalipat misra ajro misna asal salihah. Urang mau duit 10 perak dibikeun ka masih 2 perak. Jadi berarti suara 2 perak dari 20 sasana 8 pan. Jadi 28 perak gitu. Bang Allah. Nya orang duit 1 juta. Ya 200.000. 210 berarti mah 2 juta. Ini 2 juta dapat 100. Nah, gitu. Nah, kapan 2 juta namun itu bikin masih 200 orang aja kena sesana. Tapi lamun duit urang 1 juta didahan 500 dipakai poe tepugu. Sesana berapa? Dari 500.000 itu nya santen tuh jadi waduh. Ukurnya. Tapi lamun duit 1 juta disedekahkeun 500 ke masjid jadi 1 juta jadi sorak 5 jutanya jadi 5 juta dari per 10 teh ya. Di 500 ke 10 jadi 5 juta. Nah, jadi sebenarnya sana 5 juta 500 jadi kan gedeannya. Gedean. Sing yakin eta. Asal salihah. 10 misi nanti dilipat kok. Asli itu dalam keterangan. Tadi datanya itu karena lahu ajru waleha ujru. Wa akramu alihi jeung mulia ikram alihi jeung muliakeun kalina salaki. Muliakeun salaki teh nya. Kalau pamajikan goreng ka dulu salaki begitu mah. Udah ditalak udah parah. Parah gitu udah ditalak. Boleh kan dalam payudara saya itu boleh jangan boleh kan nggak parah benar gitu. Tak saya perbahasakan dulu sedikit pemajikan itu benar kak dulu salaki bahaya. Udah kurang itu benar kedua awalnya itu laki. Awal itu benar kasih dulu salaki anu kita warah. Makanya warahan teh kewajiban salaki. Ngawarah tehnya. Aing ngawarah teh mapatah agama ya termasuk nafkah batin. Orang seperti baliknya nafkah batin teh hukuman lain hukuman mah hukuman dohir. Nafkah batin mah mere penerangan agama mere pituah urusan ibadah ka Allah ya nafkah batin sabab jing teh kana roh itu na rohanianya. Baik romali ngamuliakeun kali salaki wa aqrabihi jeung kapirang kerabat salaki. Walabi kalamin jamilin, walabi kalamil jamilin. Saja omongan anu bagus. Omongan unggul gitu na. Mendatang teh moal teh mama ta akang ta uwa ta eca ta bibi galeh ge biasa bekat orkestra. Saja ngomong unggul teh sok barang barek hebat. Da ongkoh onamanan omongan pertama nya ya. Kajen teuing jual dulu salakina ka imah. Sok kaelona peuseun ku kue. Sok si kopi da sok kopi. Seudut banyu pas bebo betul itu bener daripada teh nyerian caciacan tapi omong hebat aduh wah mangga kabat harina teh ka dieu kumaha cocok penak teh ira hati kota jeung kumaha ditu galecok nanya tek-tek bengek nepi ka pohon nyuguhan balik deui tah wah teh aduh gua ada molina wa mah astagfirullah pohon nyuguhan kuring pegat ku sono sok abong lam teh jadi angan-angan eta abong teh jadi teh kawana gitu jadi hebat eta mah teh sekuat. Aduh inget eta kudu aing boga dulu di mana tah? Saro. Dagal legehna. Nepikeun ka bakat ku sono ka kuring nepi ka tejuguhan. Eta ingeteun bakat ku sono, galek ngomong kitu nanya. Rek balik ka karingetan, da eta mah moal mangih kakara lah. Dulu alhamdulillah ini teh kebenaran kitu saha yang pasti.
gue itu tetap bukan yang suku. Tiga padahal mah. Rek juga cai kita cenah heureut si sawah teh. Datang yuk dahar disugal komongan. Da eta mah can karuhan bungahan mu disusur cai sor dahareun bari ukur ngomong biasa wae. Wah, teh si mana? Rek ka mana? Ngomong teh kitu nya. Rek ka mana kaen kadinya. Tas cimana nu hanteu. Kapan dah aing pentingna kudu leuh aya nyuguhan da biasa. Ngan ngomongna teh ngaranna kan itu. Tah harina ka dieu bogotan teu sengaja tuyos teu sengaja ge. Nu penting mah ka dieu hayang panggih abi teh kabujeng ulah kumaha salat di kulon. Kumaha we nya we. Tapi tong kecen di kos keuring ngomong naon kumaha traktorna. We moal kumaha coba diturut tadi ngomong aja kan sudah makan tenggut ke salon. Ieu contoh hukum. Da mah jarang kenceng banyak alun aya. Wah iraha kemudian waktu mah di kulon kita banyak syukur wah abdi teh melito Islami yang pernah itu banyak kalau resah wah kadi aduh hadena kadi sok calik aduh kita banyak sok aduh kumaha di kulon daramang aning dalagam gitu beras ini buat teh Tuhan pagi syukur wah aning kumaha emak aning kumaha disebutan kami iraha tuh nyakar itu dua pintu sempet tapi itu wah biasa gitu alon ngomong awewe nu kenceng aya geus kuring ayo kumaha gitu ya gitu aduh saya teh dua teh kene teh aya pernah kumpul malami di itu sempereun aduh nya perkara sakedap atuh ka geus deui teu bantuan aduh wah hilap deui teu juga cai dokat ku sono aduh bios udah aku mah atas aleutinya puguh hayang ngirum nyimpang teh kehen teu juga cacat tapi bunga hetanya aduh kagila-gila wah teh begitu oke tah dia walau bikamil jamili sare ngomong hebat kira kitu di mana jeung nyuguhan teh bari kawas hasepan bener wariatul qoli jeung ningali saeutik minhu teh salaki ningali teh saeutik ai saeutik kasiron bari loba ai kubulu pali narima pagawean salaki dikasih kelawan syukuran waliatil halihi jeung ningali tingkah salaki wipade kala kaunggulan ningali masaat tingkah salaki tapi syukur hate gede alhamdulillah salaki uing lamun salaki uing berarti batur kitu berarti alhamdulillah salaki uing lamun salaki uing salaki batur aya sore mager tanggung jawab kajen teh usahana menang seutiga di alat cukup we cukup 1000 kajen kudu meuli oncom aduh meuli sagagala cukup 1000 dasar keuing teh berenang usahana teh ukur ketra-ketra kang somai ukur 1000 perak sahiji sampai poe 2 sih ke 2000 1000 keur mah 1000 kuring alhamdulillah sore saya keuing 1000 dikirimkeun ka uing cukupkeun we syukuran lain ningali kana mas detikna duit tapi ningali tanggung jawab dasar ki abdi alhamdulillah mun lain sarek uing mah meureun sarek batur aduh kitu aja geus sakitu syukuran ditinggal saeutik reretan tapi disyukuri ku tanggung jawab salaki hebat eta we kitu nya ari itu kabeh kitu pamajikan geus mah rencan meracan buku mata geus oker maksudna geus oker gitu walam tamna jeung ulah rek nega eta pamajikan nafsakan awak pamajikan itu salaki pikon akang mangga badan abi sok mangga dikumakan mangga lagi cok terbujur mangga ulah teh kaen bujur mangga rek di ajrul gedang ditorolongkeun dicengketkeun bentelingkeun ais temen teh mang aman kalah ka cengir ulah menting ka maajud makomo sayang cenah kalayan disinggadu calon sok daftar ya sawis nganggo teh cenung ka pemajikan ya sererean tapi nu kira-kira bulu tilu minimal bulu 2 ting ya dua buluna siriris tuh li maliha li jamaliha li nasabiha li diniha syukur-syukur li maliha itu wa in kana cegana we ala dohri utabin sajan di luhur kontak di batu kota asirjil bairinya
dina amparan ontak dari kanu kabeh intakana atam taung kalap suka mubahna dimenangkeun gilapi goreng wahid kusun teu menangkeun kawat yahidin seperti kawat nuker head anu bisa di pas koblogus ngagus walau ba'dain kitoi saja sanggeus pegat dami getih in kita dami ida sabung sapi tuh nya ulah nyegah di mana sakit hayangi palai kajian di berhabu dan berhabu oh dia montong sih ngejek suruh jika anak tahuan kata kau dulu ulah pari basah namanya tengkok nih meni palai ke berhabu nyawa itu ada kamu punya dirinya umpamana teh mah seumpamanya palai berhabu dekul aduh eta kagir-gila teh sajan kayaan di luar otak ker ini zaman di Mekah ada yang mau di luar mobil ini aduh ya terus baru gara demplon si jalan itu kenyupiran pemajikan kira ya jual no demplon jual no kebrok jual gitu garis hayang harita pek bisa di mobil lagi dipakai ngan ulah gitu-gitu tinggal ya ini terak kawat kalau boleh tenangan tempat nusun umpamana dina pada kudu diurut tapi sih pasihkeun tong ditolak itu tuh peniru ontak wayos kari malik lahun paribasa dina pada kudu diurut ngan cek di mana kaya ngalap suka anu dimenangkeun bebas bae kecuali nu dimenangkeun seperti ngawati nu kerhen ulah eta haram ngawati nu kerhen ya saja geus pegat headnya terus putus tapi memang adus dipakai ulah sebab sapalina keterangan kan gitu ya sapali pada hukama cek pada hukama caranya lamun ukurhen diamok eta teh man jamaah jauh jatau indal haidi pakaana ma jamaah umihi sabina marotan kadang-kadang rumah tangga mah gitu goda gede tak lamun keur head jauhan atau keur sepisah hanya we keur head wae dah sing kumaha sing ngarono saja mah anu ngajima pamajikan keren seperti cenah ngajima inungna 70 kali padahal pamajikan yang datang kumpi kudu jauh eta teh entak hati-hatinya ya dia udah ngurang di Jakarta ya paling belalah bersih tuh suci tuh gitu terkotor udah balik situ kuat kayak tuh baliknya ya tuh gue ayo nawe pani duitnya tarik kirim duitnya ya dijompain kayak yang nge-suci bisa itu kuat sama baliknya balusoknya mama di jalan mulate itu telaga mulanya wah si kenoran dah tarik kolor datang kan si kutra, pada merosot, datang kemal langsung merosot oleh kayaknya. Ayo tekel boro, berdua hanas aing, dia jadi kenor rantai kalau tak kemal boro, waduh, ngaguru tak, cicir ini dia pada, ongkos kelak kabeh coba, mending kena sintre ke, sabar ceng, sabar don, kerok, jambret. Saya mana aja, kerongin jamret, bawa jamretan lah, apa bagian jamret, aduh, gitu, sabar tuh, gitu, saya tanya, gitu, tidak pada itu, tidak pada wajib turun takak, salah, itu bidang masalah badan, tetapi jasmani bikin, kasalah, dan di kumakan bukan tadi, cok dengan gue, selagi ya, mulai di menjadi. Dicok-cok rumah tak bayar mah ada nyara cok cok mahabah cocok geget wakala Ibnu Abbas geus ngadika Ibnu Abbas anu mah sami tungping kuring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngadika ya Rasulullah law ana imra'atan ju'ilat taja'alat law ana imra'atan lamun senawe jatuh menjadi kenawe, baiklah ada penting awe kiaman tahajud, wanaharoha jeung berang awe siaman puasa, wadah jeung
ngadu ngajak gitu kayak tadi saja salakina apa ila pirosi kana para salakina wa taurat engke anu teh eta salaki saatan saja maidatan seji sajam asatan maidatan sajam jat mangka datang eta si awewe yaumul kiamatina pe kiamat teh tas satu sabudi seret bisalah sirik ngarawang orang teh wah galijeng nganggo pirang-pirang belenggu masayatini sarta dimbargi setan ila asfala asafilin nepikeun ka hanap mun panganapna nepi ka hanap panganapna cek Ibnu Abbas kuping kuring ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ieu ngandika lamun sen awe ngajarikeun awe pentingna tukang tahajud beurangna tukang puasa hiji mangsa diajak ku salakina ari eta awewe kalah nolak engkekeun sajam teu nolak bisa make cenah Kang sajam bulanan tunggu sajam nukakeun nah eta awewe tunggu saja masalah eta sabar teu saja melempes ti wae lempes panten maka eta awewe lamun teu katobatan jeung teu dipikir dari salakina bakal diseret eta awewe kurang teh jeung ku belenggu dibareng jeung setan dibawa ka panghanap berarti ka neraka nu panghanapna itu. Begitu. Dipenta ku sagini kengke, entar mun kayak sebuah salaki majikan itu teh itu jadi wil tulunya. Tapi tadi gimbok ditampukul goreng teh. Mungeun. Beki orang melempes ini gitu teh nya. Sok sabar kana mana aku yang puasa majikan keur mungeun teh nyeri badan teu kumaha gitu nya. Tapi dah eta teh neraka. Kita lam kumatunya sudah itu. Dari nyeri bibirna, babe luhur sa bibir itu keur barusul itu. Orang bibir eta wae. Oh gitu. Mau pamanas tapi bade mangga cenah. Satong di cium dari nyeri bibir eta barusuh. Besok lah kanjeng kemarin itu, tah sabar. Kayak gitu tenang dari itu. Masa sesadu. Sesadu teu beja ka nyeri. Sareng. Kira-kira ieu na pamate mah malam mere beja kana rasana kira-kira salah kitu teu nahan. Bablah mun awe mun salaki hayang teu ridho eta sare teu kasubuh dilanat kok. Bolikan. Tanya tanya. Tah ieu teh da terus. Kema kadituna tah dina wayah rungus dina wayah rungus watu jauh jati. Dihati-hati ajnabi. Kema jam sarupat ini mah teh Allah bersolat. Semoga semangat